ya permintaan dibejakeun sote abeh urang mawas diri hiji aing ulah diganggu cenah cak cai di Pandeglang Gunung Karang aing ulah diganggu awas sia ngaganggu ka aing saat atau banjir. Kedua, laut embungeun diurug cak laut awas yang ngurug aing bakal mudal. Katilu wayahna sia kudu kadenge ku aing cenah tobat sing lobakeun maca istighfar ka Gusti. Tapi ayat terutama para kiai. Aduh, atuh pandak maka urang tah supaya mawas diri can geus mentak ya supaya loba istighfar. Meureun jeung bangsana mah geus dibejaan aju meureun nego-nego. Jeung bos kan bisa nego kumaha ya Allah ajuna urang kos dukun teu nya baheula badet nyin pabrik sosotan ngarep mana anu minta dipencetkeun kotok cenah kan gitu nu ngadaharna mah sia bae aing mah minta getihna pan dukun teh tetapi panmeureunnan di nagara teh sapoe saminggu sabulan satahun teh Allah masrahkeun ka para malaikat nu ngajagaan nagara supaya aman ieu nagara. Di gunung aya malaikat, di laut aya malaikat, di leuweung aya malaikat. Boro-boro eta deui jangwatan nagara urang ge kapan aya malaikat ye kenca katuhu teh ye dua malaikat anu mimilu bae jeung urang nya nyakelan pulpen bae. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Bismillahirrahmanirrahim. Walau kutila maka lamun den paten wasai jadi masagalin kalawan kang abad tawazukan hadadin najawak kang abad kang landep tabundukatin wasautin kayang manis lan cantik wasahmin bila naslin warahadin lan jampari kang tetep kalawan orana ruruit lan orana lan awasahwi wa bulukotin adawa jampari lan mimis awajarohahu naslun adawa natron sahid opo
naslun ruwit wa azara fi urbi sahmi fi murihi lana faki ajar fihim dalam suaib opo amba nejampari dalam awiyatu suaib wa mata bihima lan mati ya suaib kalawan karami jarhulan tasih awin khunaqwata wa narin makacakat ya suaib diubulatin kalawan jaring atau racik awasabahu sahabu atau menanihu suaib apa jamparing bawako abi ardina jabalin maka tinibaya suaib dalam tanah tawagulu semasa koto minu kari logor ya suaib saking jabal harumah maka haram ya suaib harumah maka haram ya suaib sate urang neraskeun pangaosan urang kirim heula Fatihah nomor kahiji kanggo Haji Ubed Zubaidi bin Juwaid dua kanggo kitu Yuyun binti Ujah Isrok Kamputriti katilu kanggo almarhumah Murna binti Dulmanan Pandeglang kemudian itu almarhum Abah Nisdin bin Kaimun warga mau terakhir keluarga besar Haji Husain Toko Mas Tabran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bantuan minggu kamari alhamdulillah kenging 70 terus dibawa kupun adi ka Bogor, tetapi can walatra sanajan dibagikeunana beda-beda. Aya anu parah mah 1 juta, aya anu setengah parah mah 500, aya anu 300 jeung sajama variasi. Ayeuna musik keneh aya keneh permintaan di satu daerah
Untuk selanjutnya minggu ieu ge masih keneh urang naon ngaranna ngumpulkeun jang bantuan kadahanan mengbelikeun imah mah atuh ya aya sekitar seetik sih aya 900 imah kalenikan imah tapi ayat tah jawaran nurada sugih siap ngabangunkeun imah Masya Allah langsung bebeja ka kula insyaallah horenganan dek kawin iya tuh lumayan kalian siapa kawin ente ngabangun ente hati itu emang tadi nage ente kawin ya Allah karim tapi lu jelas banget ngabangun di mana helanan jalahana gitu bisa dibangun sementara panjang meureun tong mah dongeng kadinya nama urang mah ala kadar jang nyambung meuli es budak meuli baso jeung jajan-jajana maka urang kudu boga perasaan pikiran urang mun aing kos kitu kumaha timbul be urang hayang mere nah minggu ieu masih keneh kukumpulan urang jang ala kadarna bantu gegedena daf'il bala di samping urang ngabungahkeun ala kadar sebab alamat-alamat bahaya masih keneh encan selesai maka urang kudu loba jang nahan emang cenah kiai bisa ditahan wallahu alam urusan Allah yang Kanjeng Nabi meredaf bala as-shadaqatu tadfa'ul bala adapun tamah bahaya bala anak dek jadi dek teu kumaha Allah teu meja Allah nu bogana kuari dipermasalahkeun banjir sebab anu asli nama ulah sok nyaritakeun kitu asli nama tararobat ka Allah urang mulai anggeus-anggeusna nyaritakeun kos kitu mah bahaya anggeus selesai henteu ngocomang bae mere henteu di sia ngocomang bae mun deukeut mah jeung urang soekeun habak ya Allah ulah waka nyaritakeun sebab-sebab zahir sebab kos kitu mah gampang budak ge bisaeun tapi ieu meureun aya bebendon Allah anu urang teu nyaho sehingga Allah teh bendueun pisah kirim tentara Allah ya bangkong ya orai reungit rambetuk laleur cai angin jeung sajaba entahlah urang kasalametan nu boga salametna Allah penta ka Allah ya Allah nu boga salamet Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus dibaca urang galaman teu salat ngan teu asup ka hate bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi bih manis hebat macana ditajong we goblok-goblokan dibaca ongko
Masya Allah watak urang teh beureum ieu tauhidna kakarak datang ka biwir hungkul atawa datang ka tikoro encan nembus kana qalbu. Tapi beren Gusti urang teh sakieu meureunna diberena ku Gusti. Carita lamun urang diberena ku Gusti teh hakikat, tapi carita syariat mah meureun ieu teh kasalahanna aya di urang. Kasalahan lalawara, kasalahan api lain, kasalahan baik anu dihaja maupun teu dihaja. Senyaho kredit teh haram pan terus baik, senyaho korupsi teh haram pan terus baik, senyaho pasuna pasini teh haram pan terus baik, senyaho kapan mabok zina judi haram teh kabair tapi terus baik, termasuk ngabunuh silih tingkah silih zolim terus baik. Allah benduet antaran urang kitu ngalawudu cai wudu ngalir ka kali bunga dan kali urang junub boga hadas gede cai teh ngageroan yeuh ka dieu aing teh ditugaskeun janga bersihan maneh mandi urang bungahin cai teh urang dahaga rek ibadah cak cai aing tugasna diinum ku urang bungahin cai teh walaupun kaki ihkeun haju cai kieu najis tapi bunga. Ketika aya anu zina haju ngisang ngocor caina samarukna taneuh teh teu ngomong goblok-goblogan, batu teh samaruk teu ngomong tolol-tololan, hiji dua mah meureun encan renyong teh nyawa sia bahasa renyong tah eta geus kebal tah bahasa renyong. Kos meong garong berenyong tah ketika geus aya puluh ratus bahkan rebuna anu ngisang urut zina di kali pan kali teh keheuleun cai teh bendueun ngalir terus ka laut. Laut ge teu senang budal. Urang manu ngaji teh pan percaya lantaran batu ngomong jakarungu ka kuping kepan kunu Maha Agung Kangjeng mah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu salam ka Kangjeng, kayu salam ka Kangjeng. Tunggul korma dikantunkeun ku Kangjeng teh kapan nangis berarti kan nyarita. Kangjeng nyarita tuh ka urang ge ngomong sarua kasih eta mah ngajablog atuh sarua bahasa depan muka Kangjeng mah nyarios. Masyaallah ka kiai ngomong deureus keneh tah bahasa urang mah cacarita kasih eta mah ngajablog beda bahasa atuh tuh dah. Kullu syai'in yad'uk, setiap perkara ngagerowan ka urang, baik ngagerowan doa maupun ngagerowan laknat. Tah lamun urang kadinya inget sih hade kapan urang ngalengkah nu ditincak ku urang teh senangeun apa henteu. Ketika senangeun ngadoakeun ka Gusti, ketika teh senangeun ngalaknat atuh pan gunung ngomong gunung ka Kangjeng Gusti abdi teh jadikeun emas we yeuh kasihkeun ka Kangjeng jang berjuang
ngomong gunung teh Muhammad ieu kaulah jadikeun emas jang berjuang ngomong atuh meureun taneuh ge bari ngomong ka urang teh tolol goblok sia mobil sia kreditan malulu goblok tolol tuh kan tuh ngomong segala motor segala mobil nyaho ongkoh ngaji ongkos ya terus bae ongkoh digibegen bae sia awas ya aing ngagoyang bae awas ya Karawang goyang nah sia mah tuh goyang ambles tuh mantap as-shadaqatu tadfa'ul bala cek bahasa gaib aya bahasa gaib tapi kula ge tibatur kula mah teu bisa ieu ge masih keneh rada rarempah aya permintaan dibejakeun soteh abeh urang mawas diri hiji aing ulah diganggu cenah cak cai di Pandeglang Gunung Karang aing ulah diganggu awas sia ngaganggu ka aing saat atau banjir kedua laut embungeun diurug cak laut awas yang ngurug aing bakal mudal katilu wayahna sia kudu kadenge ku aing cenah tobat sing lobakeun maca istighfar ka Gusti tapi ayat terutama para kiai aduh atuh pantah maka urang tah supaya mawas diri jangan geus mantap ya supaya loba istighfar meureun jeung bangsana mah geus dibejaan aju meureun nego-nego jeung bos kan bisa nego kumaha ya Allah ajeuna urang kos dukun teu nya baheula badet nyin pabrik sosotan hareup mana oh anu oh minta dipencetkeun kotok cenah kan gitu nu ngadaharna mah sia bae aing mah minta getihna pan dukun teh tetapi panmeureunnan di nagara teh sapoe saminggu sabulan satahun teh Allah masrahkeun ka para malaikat nu ngajagaan nagara supaya aman ieu nagara di gunung aya malaikat di laut aya malaikat di leuweung aya malaikat boro-boro eta deui jangwatan nagara urang ge kapan aya malaikat ye kencak katuhu teh ye dua malaikat anu mimilu bae jeung urang nya nyakelan pulpen bae nah tulis cenah kieu eta mangsina teu beak-beak sia mah nyaritakeun mangsina goblok malaikat pemual beak-beak lantaran mangsina cidu urang teh mangsi ketika urang nyarita tak itu jadi mangsi tulis guna nah lamun gajawan mah urang malaikat nulis dayanya kanyawan pelebah nulis tu bagus bah kurang diantep pelebah nulis tu jore mencekel kurang ulah ditulis ya. Emang malaikat bisa disogok sama kos polda burung polri itu mal bisa disogok jadi wah anteng istiqomah mantap lu can selesai di dunia diselesai ke dana di akhirat sendal orang leungit sakali nu urang tetap nu urang datang ke akhirat
engke di akhirat kapanggih kurang teh sendal teh sendal lili ya Allah. Iya orang sendal lain lu dipaling ku si eta serius ya. Nah iya kayak koto kan pernah kurang diadukeun datang ka urang nuntut ka urang jarum batur leutik pernah dipaling ku urang hadir heula minta pengadilan ya Allah ya Rabbi datang ke segede kieu urang teh ieu teh geus sabaraha banda batur harta batur nu ku urang dicokot lamun ridho nu dicokot na aman tapi lamun teu ridhoeun ti kumaha ya Allah cukup meureunanan jangka neraka maling sendal dae matu baik sendal lili aduh ya Allah ya Rabb deres tu dipaling ngaridhoeun mah lagi sendal ngaji sendal naon dae matu aju kumaha lah dae matu ieu ai beukeun melos aju ridho mah haji mah nada karunya nyana geus diridokeun eueuh masalah mun kieu mah ngaji teh kotetang koteteng nangan sendal bu sendal naon tuh cepit sebelah lain aja kumaha sial tak goblok tungtut poe sia di akhirat be jepit sebelah lain we geus nungtut eta kan deuk kumaha. Nah iyalah sekedar gambaran Allah lamun encan murka ting jeung bendu-bendu ting moal wakanyix tekar ti atuh cai hujan aja leutik tapi sadag-adag 12 meter 20 meter Masya Allah di jalan cai Juku anu jadi sasaran wetan nyeunaan liang emas udah ditangkepan ku polisi lantaran nu jadi sabab bencana teh cenah eta sekulawat mah engke bae heulanan ulah sok kajung ngundang-ngundang bebendu Allah endek jeung henteu na make tiiskeun heula sebab ieu mah usum istighfar baheula usum istighfar besi hanas polisi nangkepannya na horeng Allah gregeteuna ke polisi kan tambah baca polisi mah mana bener na atuh mana bener na atuh ieu bener aja polisi nu teu bener nu bener mah tuh bener bae ngan mana aya tuh pengamanan banyak dengan modelna ya modelna jelema lamun bener dipake karesep kitu bae lah eta mah geus jadi adat asal bener dipake karesep ieu mah budak leutik bae ge budak leutik ceurik di mobil lah ceurik sia polisi stop boleh oge teh polisinya pakai galalaga budak ke cakep eta Masya Allah yang bapana polisi teh nah ieu mah henteu rek nyaritakeun kejahatan polisi bisi kasalahan teh aya di manehanana Allah tambah bendu engke tambah geus aya mah mendingan alal istighfar cek ulah pemerintah ulah waka mengkambing putihkan lantai ngeputih baik sia mah lain hideung di sia mah da Jawa hideung sia mah kesempatan ge ulah silih sedekkeun istighfar we ka Allah geus urang nemah ngarasa dosa kabehan beres pedagangna meureun kami teh ieu teh teu bener dagangna petanina Gusti kami teh meureun tani meureun loba anu pibendueun Gusti
gitu kene ustad-ustadna jeung kiaina gitu kene pamarentahna geus we ayeuna mah urang babarengan kabeh jang keselamatan urang maning instruksikeun istighfar heulanan gubernurna ngainstruksikeun presidenna ngainstruksikeun istighfar sebab terus-terusan geus kita sama-sama istighfar nasional di Senayan atau di Gorgor undang kiaina kiai partai bayar nambah bendung istighfar bae kudu dibayar tak kiai goblok tolol boloon aduh padpun siap istighfar kudu dibayar atuh nemah iya gara-gara nama ki partai ya kudu dibayar baik jadi ulah sok jalakeun ki partai cenah dah siap yang keladi kudu dibayar baik ulah ya orang babarengan istighfar geura ka Allah. Aduh lawan orang terus istighfar ngalengis make kedalaman hati mungkin suatu waktu dibere ku Allah suatu waktu dibere alamat dibere sir dibere pikarseun pikasieun diomongkeun sote ye urang kahareup tetep kudu mawas diri lobakeun sedekah jeung istighfar sebab cai gurung karang ngomong aing mulai diganggu siang ngaganggu aing pantamah di ditu titipan Syekh Maulana Mansur di duhur waduh ju aya nu ngageugeuh nah mulai tah nu ngageugeuh saha ya malaikat jeung sajabana geus urang kabehan babarengan nemah kasalahan di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala ulah aya pusuna pasti ini heulana istighfar mah sebab eta tadi kokobok jelema nu korupsi cai kobokana dipiceun samarukna batu taneuh teu nyaho atuh nyahoon jangan hiji cai mah tidak taneuh urut korupsi maling haju nyana dahar kokobok gergeteuh Masya Allah geus puguh nu zina cai wudu papan resepeun batu kali resepeun Masya Allah cai dipake kurang isang dipake mandian mayit dipake ngumbah-ngumbah kotoran sajabana jeung sajabana balik deui ka taneuh disedot deui kurang jadi bersih deui maha kawasa Allah urang teh nginum cai anu bersih padahal mah teh urut mandian mayit urang teh nginum cai bersih dina taneuh disedot ku urang padahal mah urut nyisang si mbak ayo pikir maha kawasa Allah urut kutar kotor balik deui ke ujug-ujug reuneuh tapi pas kok eueusian gambruk eta jelema boga tangkal kadu masyaallah buahna pohara jasa bagus sesuai jeung aturan ahli pertanian tapi kunaon atuh eta sajabati buahna raragagan padahal geus aduh geus hebat raragagan
tangkal nage haju lain aya naon sih kurang teu pernah dipikir seperti eta teu pernah hanya jelema-jelema anu dibere bijak jelema dibere hikmah ku Allah anu paham ke urusan-urusan kosmik etalah para aulia-aulia Allah dibere ku Gusti paham jangan nasehatan umat ngan eta wali sok saliru jeung dukun ge aku begitu beda padahal perjalanan anak ai dukun mah atuh dukun ai wali mah tuh wali ya ai dukun mah kayak hadam-hadam bah jamrong hadam nirjan jin miing jin macem-macem nu ngageugeuk di pakuburan tangkal kayu gede rindang tangkal kayu golkar eta jin melulu gitu tanya sekedar jang ropong pikiran urang ka alam eta sing hade sekali deui geus urang babarengan di lembur ge ditahan lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jeung sedekah falau kutila bimusaqalin loba ye masalah zuqalin muhaddadin ya tuluy dicontohan wa ma tabima awjarahu naslun wa sarafihi urdusa mipimurri wa matabima awina khalaqa biubulatin wa sobahu samun bawaku abiyadin wa jabalin thumma saqata minhu haram kimusanib didirek nyaritakeun binatang buruan anu diburu tetapi balukarna haram teu meunang didahar kahiji lamun aya jelema zaid misalna maehan bele maehanana make benda anu berat nya make benda anu berat atuh misalna atawa anu sok dikitukeun teh naon jepretan mah orang kampung bandring Cilongok mah bandring keren setik jepretan batu kampung ya seperti eta lah burat koncek kena tetewan teh begitu dibandring kena ngegelepek tak eta hewan anu kena ka bandring kena ka jepret ngagelepak eta binatang tersebut teu meunang didahar. Da mah sarua jeung palengpeng ngaranna palengpeng. Di palengpeng eta bahasa hebat tah. Di palengpeng teh eta bahasa Australia. Asli Cilongok.
di palengpeng ya Allah dari atawa ya binatang di palengpeng make panah seukeut panah model make tembakan naon gara-garana mimis atau ieu mah make panah nu seukeut make tumbak anu seukeut. Nah binatang teh ditumbak seukeut, kemudian binatang tersebut kena barang kena geus kena ngagoler make seseukeut datang ngagoler di palengpeng jadi geus kena jarohahu naslun kena cek praktek di palengpeng deui kumanehanana jadi 2 kali maehana nu hiji mah make seseukeut geus ngagoler kan lamun eta diantep bae mata bismillahirrahmanirrahim set make seseukeut goler halal. Ieu mah barang geus ngagoler nah kurang puas ya kok ini palengpeng cegeh 2 kali berarti eta paehna nyaho kunu awal nyaho kunu kadua samar teh 2 sabab teh binatang haram teu meunang didahar teh ya atawa sikolin muhaddadin kabundukatin wasautin 2 kali sarua padahal tadi hiji tembak ceger barang kurang dipariksa geus ngagoler kan lamun teh mah eta binatang teh diantep pae tapi barang dicampurkeun ku urang masih kena uyak-uyakan urang kebenaran mau pecut ya ku aing sakalian jege atawa mawa ponta nyawa ponta pamikulan budak kuari mau banyak ke ponta ayo siap ponta ayo ke ponta mah pamikulan karena ponta atau daun bae lah kurang dijeger ke deh jeger jadi 2 kali haram hukum masya Allah tawa ya binatang teh dihantem sahmin bila naslin jamparing lain make seseukeut na wala hadin aw sahmin wa bundukatin 2 eta haram hukumna masya Allah atawa dihantem make seseukeutna aya binatang kolebat sikat kurang cap atawa lamun di daerah seberang mah make mana atau kan di seberang mah ditiup gak kencang ditiup naon ngaranna sumpitan siapa sumpit mah paranti mie ya Allah itu nyaho cicing ya Allah tah kena barang kena ya otomatis kan oleng nyana teh akan cari napas oleng lewat hantem deui ku urang joget make awi atau kayu atau naon gitu ngaranna jamparing nah eta teh pae jadi 2
hiji ku seseket, nomor kedua dibabuk timururihi wa mata paenyana eta sarua bae haram hukumna. Teu beurang teh pokos kitu mah. Ya. Atawa urang nyeun jaring, gede jaring mah. Atawa racik, letik racikna. Budak wae mah oh. Nyeun racik, budak angon baheula nyeun racik, teh di luhur. Nah, eta racik tah, diracik atawa dihadapke laletik. Ai jaring mah kan gede. Eta jang manuk atawa model kala besat. Karena rasanya ngomong zaman ayeuna mah kala besat. Kala besat mah kieu ye. Yeun liang se, geus yeun liang tadinya nyeun jaring. Ngan jaring kala besat mah henteu jaring gede, tali doang. Kala besat ngaranna tali doang set. Aju make kadinya cakip, make karet ka luhur. Jadi kitu tahat di nonghol lamun aya manuk atawa naon asup kadinya ngajepret sorangan sat aju kena beungna. Jeplakan eta. Jeplakan kala besat. Ngarti ka aing sia. Ngaranna kala besat eta kok kitu tah. Enggak sih keluar dengar di mah. Oh kan, iya pengalaman kerbaheula mah kos kitu tah. Racik, letik, sok diteudeun di luhur sayang. Di mana asup nyana set, asup kana racik. Aya deui jaring, gede aya jaring mah. Berbagai-bagai geus jama jaring aya deui kala besat mah dihandap nyeun liang ala kadar terus make ta ka dieu karet ka luhur yeuna nonghol di dieuna make tali atawa tambang geus di mana-mana asup cukret eunang ngagantung ka luhur kala besat geus bisa diganggu gugat kala besat. Itu geus kitu mah bahasa baheula tah mah. Nah, endek kumaha bae? Endek jaring bulatin, endek racik, endek kalabsat. Asuplah kadinya. Hewan naon bae nu ku urang endek diala ngaranna ge di leuweung. Manuk lah, racik biasana. Nah, kalabsat biasana embe atawa nu gede-gede. Nah, jaring umum sama jaring-jaring mah kena kena kecekek kan geus kecekek kan ngagantung kena kala besar-besar ngagantung dengan beberapa menit paeh nah paehna kena kala besar kagantung paeh haram. Nah, manuk kena kala besat atau manuk kena racik haram. Nah aya deui eta mah make leget oh siapa leget beureun tadi tah atuh leget balai deui eta mah make poles ngaranna leget mah. Jadi lamun leget mah teuneun kurang di luhureun tangkal tah engke manuk kadinya enslak rapet habis hiber kena leget ngaranna biasana tah mah pake ngaleget jahe. Eta aya bahasa kolot teh leget moal diteruskeun ku aing mah tuh baheula mah loba teh cara-cara ngalah hewan lantaran baheula mah kan di urang leuweung. Zaman kula leutik teh ka ditu leuweung eta di masjid teh leuweung belah ditu leuweung. Jadi loba hewan-hewan carana eta seperti tadi racik, jaring, leget. Kemudian atuh ayeuna naon gitu kala besat.
kita paranti ngalah hewan-hewan ndek kumaha bae carana kemudian nyana kecekek haram hukumna kecekek paeh maksudnya kena racik manuk haju benang alaan kurang racikna hirup atau tinggal dipejit atau halal tamah ieu maka cekek paeh haram atawa aya manuk di luhur tangkal kayu kemudian kurang dijepret atawa make jamparing panah kan lamun dipanah orang cep langsung ke handap katana teu halal sarua jeung nembak orang nembak cet Bunyamin cekal ku be geus teueuh bari Bunyamin maot tembak bismillahirrahmanirrahim cep ragag langsung katana pae halal geus tanpa dipencit teh halal urang nembak cep langsung ke handap halal kuari mah ragagna henteu langsung katana kapangpang tebak kurang bismillahirrahmanirrahim tecat klak da kena pangpang heula blok dipangpang kara katana haram bedana sakitu teu sebab naon sebab ditembak mah langsung kan kurang bismillahirrahmanirrahim cat langsung ke hadap blok ai katana mah deuk lagang ka mana deui ai lain katana ya katana lah atuh sok kumaha luhurna ge halal nah ieu mah kena pangpang heula begitu ditembak bismillahirrahmanirrahim lat kena pangpang blok sarua ejeung eta manuk teh saenggeusna ku kurang kena bedil kena tembak sarua jeung dipalengpeng kan itu sarua jeung dipalengpeng buat teuing paehna mah eta tah kena pangpang gede kena pangpang gede nyana blok waduh nyana ge lamun aya soran aduh kan ya Allah ya Rabb atau kena cai urang nembak gitu bismillahirrahmanirrahim ragagna lain katana kaempang blek kaempang cai gede tah detail kurang paeh haram sebab mungkin paehna nyana teh lain ku tebakan tapi kalelep teu bisa napas kan sarua tah nah ieu lah nu perlu kurang diperhatikan bagi penembak-penembak bagi pemoro-pemoro di Garut bahkan masih ke zaman kula di Garut di dieu mah geus teu pati geus henteu di Garut mah aya Gunung Jabal disebutna eta teh paranti moro kares eta teh paranti moro anjing urang Garut mah ka ditu teh leuweung keneh mun hayang nyaho makam almarhum di ditu almarhum Kartosuwiryo DI eta di ditu almarhum nyaho almalun teh nyaho teman Kartosuwiryo PKI teh di ditu di Garut mentek orang Garut mah hampir PKI kabeh itu asal di negara anu hebat hebat deui jelemana di ditu aya Kartosuwiryo kekentong PKI di ditu atuh jelemana ge tareuas atuh baheula datang ka dieu teh Inggris ka Banten Belanda datang boh segala atuh urang Banten tareuas berhadapan jeung jelema-jelema luar atuh Banten ge urang Banten mah moal waka ngobrol jeung jawara lamun masih kene bulu centong kene
itu jangan bisa ngapak mamoa. Nah lamun geus harak Banten tak eta aya jelema ka Lampung ngakurang Banten sih terus dikieukeun ku luang Lampung ieu Banten urang coba ieu ampun kula lain Banten jangna pondok epes meer ya budak atuh ai geus kos kitu geus sanajan urang mana urang mah Banten paeh geus tapi jangan geus teu ungkulan meureun nya aya jelema bodoh atuh kitu bae dia mah tah ieu jadi tebak atawa naon bae panah ragagna henteu langsung ka taneuh tapi ka pangpang atawa ka cai paeh geus haram beda jeung manuk cai. Manuk teh kapan aya manuk cai disebutna manuk cai mah manuk naon? Manuk nu sok dicai. Belibis, belekok, sia takus belekok. Paribasa kolot belekok sia. Ya Allah. Eta kan aya baru dicai tah mah. Mun sawah caah nya nama didinya kuntul. Sarua eta teh manuk cai nu kos kitu ngaranna. Nah, aya bahasana keleutik mah kuntul ngadu. Nah. Aya. Keleutik mah aya nyanyian-nyanyian kuntul ngadu bakul segala naon. Tah eta nya keur dicai emang manuk cai. Emangnya nama manuk cai. Sewaktu-waktu doang nya nama hiber teh teu kasayang. Nya nama dicai baheula makan naon karangarana musim hujan teh kan karasa ku urang. Caah tapi caahna caah tiis. Caah adem. Aya bahasa siduru pan baheula mah. Siduru lantaran isuk-isuk tiris. Jadi siduru urang isuk-isuk dihareupeun. Bari meulem dangdeun mubuy jagong eta baheula mah masyaallah moal terulang kembali. Aya siduruan segala. Heeh mangkana urang can mandi ku kolot geus dijiwer mandi heula sia mandi heula ulah ka siduru. Ai kula mah tetep tas mandi si eta mah teu datang ka lohor teu mandi mentak embungeun babaturan babarengan bentek baheula batak kos kitu tah bahasa naon gitu kaayaan urang caah teh sawah emang babanjiran usim engke tah rada turun bae seutik usim simet. Waduh simet mulai geus urang neangan pangitik. Nah kudu diajikeun heula ka kolot urang. Mais manggang morogo poos. Mais manggang morogo poos. Ya neuk mais apa manggang? Nah, lamun mais potong pelebah mais ke tungtungna. Mais manggang potong. Morogo capek eta mah meunang nama lauk morogo heula. Tah, Haji Pendi mah dina poos. Atuh teu menang-menang. Motongna tah pangitik ulah di poos. Eta kolot masya Allah tapi sugesti budak tetap usul heula ka emak ya pang ngitungkeun mais manggang morogo poos tah poos teh sakitu tah nya ulah tah potong menangan tapi lamun kurang teh diajikeun heula tah poosna diatep teu meunang simet kena ge hiber bae simet kena hiber sanajan ieu geus nyengkleh geus jengkleh nyangjangna masih keneh hiber keneh bae bebejang mah teu meunang-meunang atuh poos sia mah urang dek nganjang ge kudu dihitung awak urang mais manggang besi datang ka dia poos nah potong huluna asa macem-macem bae nah ieu manuk cai tembak manuk cai mah
tembak orang emang dicainya nama bismillahirrahmanirrahim cap dah. Karena cai otomatis pae beda manuk awang-awang jeung manuk cai. Manuk awang-awang malah mun ditembak ka cai jadi haram, tapi manuk cai mah tembak emangnya nama dicai atuh ka cai nya nama halal. Minggu hareup ngaji pindah deui nu ieu poho. Tiga minum di minggu nu kamari poho. Eta tah loba ngeri di teh kos itu. Tapi moal ieu mah sebab pagawean urang jeung urang terbiasa maksudna pepencitan mah mentak sing hade ngane urusan kos ieu mah geus eueuh ku ari badi urang mah. Geus eueuh zaman urang laleutik mata kolot-kolot masih keneh. Beh lamun dulu banjir ret tah geus aya setengah galeng. Lauk masyaallah. Geus lauk boncel, lauk lele, endet, nu ngaran betik, nu ngaran betok. Eta mah nu ngaran nu laletik julung-julung teh. Parah eta mah tinggal kitu doang teh. Parai mah masyaallah tapi seungit eta parai. Nah itu ge kuna dok-dok tah sebutna dok-dok. Tuh kuari mah inget we dok-dok we tah. Lain urang udik goblok. Ate emang bahasa baheula mah begitu. Dok-dok. Moal nyawa budak kuari mah. Nah diranca di itu suku-sukan teh keur naon kikituan orang keur ngadok-dok disebutna eta nu paling ngeunah eta parai dok-dok teh beuh gitu masyaallah eta zaman pohara. Nah kejadian kula eta di dieu teh kan sawah ieu masyaallah eta lauk saember lauk lele saember dibawa deui ka imah bawa deui ka nyu saember teu beak-beak. Sakabati si menang lauk di mana? Itu tuh di sawah. Nggak sabar ember, saya tiru ember. Balik gede lain lauk kita. Menyemberan gitu lauk. Manja bae lain balik gede sih bahaya. Ingat ke abah dah, masya. Ay emberan gitu bah. Itu tuh lo pakai nggak balik ke lain tapi jin sih. Atau kula tunggu nggak balik ke nih nyandek maghrib. Abi abah eta ulah. Aya beakna lamun geus 2 ember 3 ember beak tahu itu tah patokanana lauk geus deuk gabus boncel lele mun sardeng teh ieu mah di ditu lo pakeneh bah ditu kan kedokan tah setik nyaho sabar ember keneh balikeun lain teh sia untung saya teh dicekek ge nah lamun saember 2 ember di itu kene aya setik deui lauk ke mangarana tak kolot baheula mah geus nyaho nyaho bebanjuran wo tah loba imah kula kan eta ieu naon ngaranna kebon kirai santri gogo kabeh kula ge meunang ajre-ajrean wah mantap wah belut barang digitukeun belang wah embung aing ore belang datang ka kuari embung aing malah geus nanding di meja bae kakauseun eta datang ka ieu namun inget ya Allah eta inget mautna doang tadi kieu-kieu dipaut bunga teh bunga urang penbelang atuh lain suwe meureun hewan ge resepeun ya Allah. Nah ya zaman-zaman non gitu nggak subur bunga aduh eta diliang bagi zaman saya liang geus kikituan bagi geus teu kudu make di non gitu dah ngaranna lain urek sia kanyaho urak useup mah jeung teger teh mah ya mah liang mah urek ngaranna bodoh sia. Ai eta manuk ge ngampar pan di sawah teh ngampar manuk masyaallah ja urang teh ngahiji jeung manuk belekok manuk naon karang-karangna kuntul manuk eta di sawah teh urang
sisi teh eta babarengan jeung manuk ya Allah ya Rabbi tapi ditewak mah hese babarengan tapi ditewak mah hese tewak urang atuh hibernya na ge itu lain bangsa ceknya teh tah eta zaman pohara kabayangkeun zaman eta ya Allah leleknya sengit betik betok sengit aju naon ngaranganna boncel sararengit gabus geus ngeunah lain lalagaan ngeunah teh eta mun meunang lele colok sah turihan heula cekolot uyahan panggang setengah asak setengah asak geus kitu-kitu ngeunah jasa atuh dipanggang kene geus toelan kan urang capung aya getihan kan mantep eta nikmat jasa. Nah kamari dibawakeun di ditu di pondok paneh ranca pondok kadinya tah lewat ke Maji Pendi teh tah lauk nu gede beh di ranca pondok eta gabus gede jeung lele jeung betik nu boldes badeki betik da mah meureunnan ka jajaden betik na bae sagede kieu komo betok sia ye dengekeun heula betik lah bae sagede kieu komo betokna atuh aing mah leleh tah dibawakeun asakeun berbagai lauk oh urang semua makan besar meureun aja sih tapi beda barang diuk di tempat ambeuna lainnya bakal lama sengit ieu mah bau nu bogana ieu mah disebutna bau manehna kolot baheula teh ieu mah bau manehna ieu mah eta lamun geus asal bau manehna geus bagus mau dijabarkeun ku aing bener nu ngeunah betik teh ngeunah betokna teh ngeunah lelena beda rasana limbah meureun caina ku ari ge urang lamun ngadahar lauk emas di daerah urang nu geus dikeumkeun di urang teu penting ngeunah Bogor ngeunah Pandeglang nu paling ngeunah di ditu di Citorek asli kene pan di ditu mah caina sing karelek teu kudu diasakeun ngeunah iya kan urang seputar nyaritakeun zaman kamari ieu tangis eueuh zaman eta mah zaman Jalalujur jeung Adil aya manuk mawa naon garang-garang ambrang deuk nyieun sayang ada kut pem kut dulu cek mah mantas aing eta masyaallah terus we datang ka endogan di deuleu bareng asal endogna 3 can kabagia aing kan pangheulana aing kut siapen aing dulu mantas bolot kudu aya 5 karak aya 3 ke deuleu deui geus aya 4 ke deuleu deui moal daek nya jujur ya saya tah terus megar terus bulu jarum terus eta ya Allah ya Rabbi mana nu dulu ya bulu nu gede mana nu mantas bulu nu rada mana nu bolot bulu jarum jujur jasa eta zaman eta ya Allah ya Rabbi moal aya bae nyokot sorangan moal aya dina nyana mariksa ge ka ditu bebeja nyana aing mantas di ditu mariksa beusi eueuh bebeja ka babaturan lamun DPR ku ari kitunya ya Allah ya Rabbi kararasakeun kene eta zamanku jujur teuing adil jasa urang kaleuweung manggih cecendet arasak manggihna ku tiluan bagi 3 Masya Allah aya si meureun teh jujur mah harita si eta tah babagi baturna dibere lain cecendet berenuk cecendeknya punya kabeh emang tiba heula meureun nya mah teh jujur kabawa kapai hasanna tah ieu ya zaman eta keur seputar
nembak ragak langsung ke tanah halal, nembak atau lain nembak bae jambari panah suitan lain sebagainya atuh tamun langsung ke tanah halal tapi dong kapangpang haram sebab sarua jeung dibabuk deui berarti sakumaha tadi lamun bimbo sakolin haju manehanana paeh halal tapi lamun kena jamparing seseketna lamun teu kena seseket apa dipalengpeng atuh tetep teu halal kan kudu make seseketna lamun teu make seseketna tuh haram dipalengpeng ngaranna haram tetep pamonggol palempeng tahnya teu meunah kecekek jadi sarua jeung dipaehan lain make seseketna hiji nomor kaduana dipaehan make seseketna tapi dihajar deui 2 kali berarti sebab paehna haram atawa kacekek haram sarua bae atawa ditembak dipanah raga kena pangpang haram atawa ragrag kena cai haram sarua jeung paeh make 2 sebab haram ya Allah atawa kaluhur gunung sarua bae aya manuk di luhur gunung aya tangkal kayu nah tembak orang begitu tembak bismillahirrahmanirrahim ragag tah kaluhur gunung di luhur gunung ragag deui ka handap 2 kali jadi berarti tarolah meureunanan ai nyaritakeun gunung di urang mah pan gede nah lamun baheula mah kan aya lain gunung disebutna teh hunyur lah geus aing geus dibedaan ka arah budak Sulamitan hunyur ngaranna eta teh gunung leutik ngaranna hunyur teulah di urang kan loba hunyur hunyur loba ari di Garut mah parahyangan pasir ngaranna nah eta kena hunyur blak datang ka hunyur ti hunyur ragag deui ka handap blak jadi 2 kali haram sarua komo tama tembak gunung santri ka luhur ti gunung haju ragag blak ka handap blah teu tama geus haram jasa tama ja luhur tama ya bati hunyur bae hunyur blak ti hunyur datang dak ka handap deui blak deui ka handap tetep haram 2 kali boanya na paehna ieu adalah kuno kadua teh nang sambarangan Masya Allah haruma teh hawasabahu sahmun atawaya binatang kena jamparing atawa tembak benang bawa ko abi ardin hajunya naragrag kana taneuh ai heg aw jabalin atawa gunung sumasa koto minu ragrag deui ka handap haruma haram walau asabahu sahmun bil hawa wallahu alam.